Ari rumah tangga teh kasusun tina dua kalimat, hiji rumah dua tangga. Kalimat rumah memeh diidopatkeun kana kalimat tangga, memeh direndengkeun jeung kalimat tangga. Rumah teh hiji bangunan. Mun dicicingana ku jelema disebutna teh imah jelema, mun dicicingana ku hayam disebut imah hayam, mun dicicingana ku domba disebut imah domba. Tangga, ari tangga teh alat naik, erek bentukna taraje, erek bentukna paragi naik ka lantai 2, erek bentukna eskalator, erek bentukna lift. Tangga mah alat naik. Tapi lamun kalimat rumah geus dihijikeun jeung kalimat tangga alias rumah tangga, eta teh menjadi hiji bangunan anu laki rabi nu geus sah dina beungkeutan akad nikah. Rek cicing nama dina imah gedong, ek cicing nama dina imah panggung, bahkan cicing di kolong jembatan sekalipun, lamun geus aya dina beungkeutan akad pertikahan, eta teh disebutna teh rumah tangga. Atuh lamun kitu mah rumah tangga teh alat naik.